Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Keisha Jasmila Tifat di 10 MIPA 2 nomor absen 18 bade ngahaleangkeun kawih anu judulna Basa Sunda jeung Karatagan Pahlawan. Basa Sunda, basa indung urang Sunda. Sapopoe kadelali sasauran basa Sunda, ka indung jeung ka bapa, ka lanceuk jeung ka adi, sing tarapti badi hade budi. Basa Sunda, basa indung urang Sunda. Kola kitu deui sasauran basa Sunda, ka ibu bapa guru, ka sobat babaturan, sing iyakna hormat diajarna. Diajar basa Sunda, diajar basa Sunda, titenan dina kamusna, na koran jeung majalah, sing ngarti ulah salah. Resep temen maca buku Sunda. Diajar basa Sunda, diajar basa Sunda, titenan dina laguna, apalkeun haleuangna, sing bentes kalimahna. Resep temen ngawih lagu Sunda. Basa Sunda, basa indung urang Sunda. Popoe kadelali sasauran basa Sunda, ka indung jeung ka bapa, ka lanceuk jeung ka adi, sing tarapti badi hade budi. Basa Sunda, basa indung urang Sunda. Di sakola kitu deui sasauran basa Sunda, ka ibu bapa guru, ka sobat babaturan, sing iyakna hormat diajarna. Diajar basa Sunda, diajar basa Sunda, titenan dina kamusna, na koran jeung majalah, sing ngarti ulah salah. Resep temen baca buku Sunda. Diajar basa Sunda, diajar basa Sunda, titenan dina laguna, apalkeun haleuangna, sing bentes kalimahna. Resep temen ngawih lagu Sunda.
honcewang sumoreang tekadna pahlawan bangsa cadu mundur pantrang mulang mun maksud tacan berjuang ke lemah cair lali rabi tur tegang pati taya basa menta pamulang tarima ikhlas ridho keur korban merdeka. Sinatria Danalaga bela bangsa jeung nagara dibarengan tekad suci berjuang ke lemah cair tengingetkeun kadirina asal negeri bangsa walu kadar jembarahan jamukti wibawa gembleng tujuan pahlawan bangsa.